Bismillah, alhamdulillah, bijahi jalalidati ajlib wa ahdir min kulli kauniyah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Ilahi anta maksudi warido kamadlubi ini mahabbataka wa makrifata. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Balighna ya Allah bi rahmatika wa lutfika wa judika wa karomika. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih data bainihim. Dipayun kumaha dararaman para ibu katingali enak mani kerep hijeuna. Margi ibu mah pangadi kerepan hijeuna teh dulu biro. Ye para hadirin Bapak kumaha daraman sehat. Wabil khusus kuring naros daman sareng sehat nate margi kersana Kang Rahmat ngaih partin ya pribado saurna diarek eta teh sanes ngabibisani sim kuring ge dinten Sabtu Ahad dugikeun ka alhamdulillah sonten Senin rokok silsilah nama sim kuring teh nuan jambu batu asa henteu ngora henteu dilek-lek we jigana panginten sarehat waktos di Cigawantan sim kuring isin-isin oge nyukukeun jamu batu. Alhamdulillah dugi kawengi Salasa dinten Salasa dugi ka ayeuna dinten Rebo katingalina ceng hasil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang Rahmat upami teang janten sarehat ku pucuk jambu we atawa ku buah jambu ina margi eta aya keset peryogi nate kesetna ayeuna mah dibantos we ku doa mudah-mudahan bisa dayana dijabah khusus kanggo anjeunna Kang Rahmat sing ngaradama umurna nu teu daraman sing
Darah Rahman Sarehat Bimujizati umil Quran wa bikaromati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarramun para alim ulama kiai guru urang sadayana anu nampak hadir imkan dina hadirna margi aya amkan yumkin dina hadir. Mudah-mudahan sing sareha para ulama kiai guru urang sadayana paranjang yuswa nah aparatur kepemerintahan dikawin kepala desa Bapak Kundu RW RT Dudi KM UI desa atur tos kantenan tokoh masyarakat tokoh muslimat, tokoh-tokoh NU dan jigana di dieu mah cabulu insyaallah. Kemudian dulu ke sawios hade dina ucing ge tara sabulu. Nu alus mah sababaraha bulu. Tapi cimpuring mun biasa kasadayana anu sami hadir Bapak Ibu termasuk hadirin anu sami hadir kehilap dan MWCMC Muratibul Awqaf atur nuhun simkuring terus dibagiakeun ke sor terang ke sor teh nya kakara ge cimpuring teras sor disebutna teh ge sor teh sawios alihan nembe kasauran pangresa teh hayu kena urang kabungi heula atuh simpuring teh ngiring heula kawas lambayana ayo pas teh terus bari kuring cenah ka dieu we cenah teraskeun pengkolkeun deui ah itu ari kalmayit mah kumaha ngabotong nyaleres aduh dongkap teh ka dieu Pak Haji aduh mangga da atuh teu sawi ngan mudah-mudahan nu khawatir sadaya anak ku Allah dijamin magfirah ening pangampura rahmat katut barokah di Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sadayana ieu teh tos lami duka sabaraha taun teh ka dieu teh sanes hoyong tadi ieu ngobrol dipayun di kantos di telepon mung aya wagelan kantos sanes ayeuna aya parengna nyabu ieu katingali bangunan masjid anu sakieu megahna mudah-mudahan we sing jalankeun amal soleh anu ngawakafkeunana anu infakna sing janten sodaqotin jariyah kinten-kintena upami ieu masjid tos samegah ieu teras ku urang diaran teu gaya nu ngareusian awatos ka tukang kanu ngainfakkeunana kanu ngawakafkeunana nu mawi langkung upami tos megah ieu mah dimakmurkeunana teh sing langkung
ayeuna ku abdi ditingali ieu ibu-ibu Gusti aya seueur teuing nya janda. Mun seueur istri hebatan pamangket. Ari seueur istri mah kirang pamangket. Eta teh seueur anak. Seueur di dieu rana seueur. Mani pangtarikna teh. Eta teh tigana manu pangtarikna teh hoyong enggal gaduh deui. Kitu. Bala dirin sadayana anu bade didugikeun ku kuring teh ye dina wengi dinten ieu teh urang buktoskeun we janten muktadol halna teh ieu teh peringatan Isra wal upami peringatan Isra wal Mi'raj jelas-jelas urang sadayana kantun we nyandak hasil kantun we nyandak berkah kantun nyandak manfaat tina peringatan ieu Isra Mi'raj. Ari para kiai di dieu kinten-kintenan tararangeun atawa parantos kuningaeun kantongan para kiai di dieu ge, para ulama di dieu ge, para ajengan di dieu ge, guru-guru urang tarariasaeun mung duka kumaha kan ieu teh hapunten sok hayang menang di luar wae atuh lamun bahasa di pribados mah punten bun nya lain henteu aya ajengan kiai anu tiasa nerangkeun peringatan Isra Mi'raj pokokna teh cenah bosen aku itu jadi abdi yuk bosen ajengan ayo we ajengan pak ajengan mah dina mingguan dina bulanan kali-kali di luar ayo abdi mah prinsipna sanes kitu ulah sok kitu jeung ngaji nyeri ajengan bahasa teh bosen kali ente ge lamun paeh rek usaha nya abi rek naros ibu punten pun sok kadarieu ningali meuning ajengan heula pupus teh meuning urang heula jangan takdirna we ulang mun upami ajengan kumpul sadayana sasalaha beak we hari euceuk maot jeung kan salaki urang bojo urang kira-kira rek dikurebkeun ku saha rek ditalkikeun ku saha rek ngurebkeun sorangan tapi masuk itu unggul nu mawi pangresa hapunten anu kasuh kumawantun tumalapung nyarios kitu teh ieu mah diskin kuring popokana teh bosen tapi gedugikeun ka gara-gara teater si ontos ka ajengan nyebut bosen ayeuna rek naros ka urang sarana ieu moal ka ibu-ibu ka bapak-bapak para bapak bosen ku ajengan satempat henteu begeningan ulah bosen ku ajengan ya abdi mah ayeuna ngaos nyada sami ari ngaos kuih beti saladah ngalorompok mun maot urang ieu da teu anggar we ajengan satempat nu mawi guru urang ajengan satempat kahade ulah sok disebut bosen da anggar paeh ku ajengan deui nyabun
ieu abdi masuk karena karas letakkan ya. Ieu mah ngalampiaskeun si bicara tadi itu goreng padu. Aya tatangan nu kitu, aya dia aya nu kitu. Aya panggil beda. Cacing. Memperingati Isromi Allah Nabi teh salaras nama urang dieu oge para kiai terang. Biasaeun mung siapun kanu kasukeun teh upami lain koki lain pasakan lain SDM lain pengetahuan tentu sedikit banyaknya para hadirin akan ada yang berbeda. Berbeda bukan berarti tidak sama tujuannya. Halo, Pak Kiai di sini, saya dari Cikarang ke sini sama-sama saja. Halo. Akan tetapi mungkin saja pencernaan, pengkajian yang memperingati Isromi Allah Nabi adalah sedikit berbeda. Bukan berbeda dalam arti tidak sama tujuannya, tapi ungkapannya seperti punten ngawali simkuring ku kecap saladah. Ieu kampung teh kampung salaras nama saladah teh karesep simkuring. Simkuring mah punten lamun ngalotek teh teu aya saladah karajal. Nah, kenapa saladah sangat memang dinikmati ku simkuring samara lotek teh kana saladah mah nyerep. Samara lotek yo. Aman saladah mah enakna di kumaha? Kira-kira lamun di lotek kurang dia enak semua. Ye. Takbirna kumaha tah ieu? Takbirna kieu. Saladah teh lamun di lotek samarana sok cepet nyerap. Upami dituang teh benteng. Takbirna kanggo simkuring ke masyarakat saladah cing ajengan satempat jeung keluarga sing babari nyerep. Ada hati berinya, tapi aminan. Jadi sing babari nyerep. Lamun babari nyerep, eta teh dikunyahna teh enak karasa. Dok dibandingkan sarang engko eceng mau eceng sama ada pedagognya udah di sampingnya ya kampung eceng gitu ya tukang eceng tuh kita mah dikunyah kita eceng pas balik kita eceng aduh naon eta anggur eceng dikuring ngaji di Ciorai. Terus takbir. Bu, Pak, Ciorai beda jeung Cihileun. Lantaran Ciorai beda jeung Cihileun kieu. Lamun Cihileun mah jadi kepompong. Terus jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu. Beda dina Hileun kana kepompong, dulu jadi kupu-kupu terbang. Lamun terbang na hiberna kupu-kupu kan kataman anu ararita, kataman anu sararae anu sarareungit hilarian kembang. Itu kupu-kupu berasal dari Hileun. Ayeuna balik kana orang ieu keur ngobrol teh Ciorai sama Ciorai. Ari orai mah beda sanajan ganti kulit oge tetep we orai deui orai. Ayeuna rek naron. Kali pangaosan terutama bapak ieu mending Hileun mending orai.
hari pantas ibu mah ya bunga jawabnya kan tepat mending gilet mending orai hari ibu mah hayang gilet hari bapak mah hayang orai lain orai kasur jadi ibu mah punten pala hadirin serius ya itulah orai berbeda dengan gilet anu lumai jualana di kami ku orai pikasieun pikasebeuleun ku gileut sarua pikasieun pikasebeuleun tapi sanajan pikasieun lamun tos sedanten kupu-kupu indah na luar biasa ayeuna orai jadi pikasieun ku para ibu teh ya bu naon pangna ibu pangna di kafe pan hieu ku orai teh gitu nama orai mah tetep ku sakali orai tetep balik deui ka salat jadi salat takbirnya seperti itu makanya kusim kuring dipencerong ditingali pan sadaya oge ngali-ngali disuruh ningali di tengah marlong nah itu ternyerapkan gitu nah tidak boleh gitu Panabiru ya Dawa panabiru gerang ngalap ini bakalan kabeh ngalap pelajaran alajin kabeh itu kunaon bae ya ulil albab eta tika jalma-jalma anu garaduh akal upami ayeuna ku Allah dipiwarang itibar jalma-jalma anu baroga akal maka spontanitas hari ini pun bisalah mari kita bersama-sama untuk iktibar perkawis Isromi ada dengan tekaharti udah itu nih hari Isromi ada tekaharti hari peristiwa Isromi ada tekaharti saya ditaruh ke lepen lagi nyari mawon di Jawa ibu nanti sieun lepat pan ieu teh keur ngaji ayeuna ka para bapak sing gentong Pak ari Isra Mi'raj teh mun peristiwa Isra Mi'raj teh kaharon deh aja akal para hadirin sadayana kieu nu dibahas ka hartos kuabi teh dibahas di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh eta teh 425 kilo ya timkuring fotos Katana Suci teh naroskeun 425 kilo antara Mekah Madinah. Ya, Yerusalem teh ada di ditaruh teh 425 kilo dan bae kurang jeung leuwihna mah da teu pernah diukur. Ya. Nah, ayana eta 425 lamun teh amah mun teh amah ku jalmi di lempangan ku kendaraan oge moal cepat beberapa jam. Ayeuna mah kieu we da abdi geus gaduh pelajaranna. Di Singaparna ka pamijahan jam 3 angkat subuh dongkap ka pamijahan jam 8 malam. Belajar. Di Singaparna ka pamijahan teh ngan ukur kurang leuwih 60 kilo. Ari ieu 425 kilo.
da moal kaharti ngakeun abdi kaharti teu kaharti rek diwowokeun we kaharti teu kaharti rek diwowokeun rek dinadekeun ka jamaah muslim muslimat da moal kaharti lantaran teu saimbang antara makhluk sareng Allah. Nyapan gede kene aya daripada akal daripada lah punten dek aya ari ayat naon ayat naon la ilaha illallah cik sunan kaiwikum da kurang ari ayat naon ayat teh kebesaran. Oke. Ayatnya kebesaran nonton. Jadi gede kene ayat daripada akal. Maka akal temuan bikin ayeuna ningali kebesaran Allah. Sedangkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi teh keur ningalikeun ayat Allah. Disebabkan khawari kulli ada ngabedah aku ngedobrak anak adat jangan aku kumaha lungsur we fatwa ulama peringatan Isra Mi'raj Nabi ujian kerjalma anu araringan. Jadi ayat peristiwa eta teh keur nguji. Lamun ayat peristiwa kejadian eta teh keur nguji. Erek nu kaharti ku akal, erek anu teu kaharti ku akal, pokona mah keur nguji. Waktu ya gimana bentar Kanjeng Nabi mulih Isra teras Mi'raj kuwi teras didugikeun yang cocok gimana yuk jalma ngadepikeun pamolok yuk masa percaya mana di Masjidil Haram Allah jadi apa kasih Sidratul Muntaha ayeuna geus kuih deui asa teu percaya ku tidak percaya kajantenan eta langsung minggir langsung ayeuna keluar pisau tuh abdi mah ayeuna hariwang lamun diterangkeun Isra Mi'raj Nabi teh hariwang sieun caroplok Islamna siap gitu siap dan mata nyemplungkeun gimana tapi da urang saladah mah insyaallah moal coplok iman mah malah mah justru memperingati Isra wal Mi'raj sing nambih ieu mah pilih seteuleuneun apa tahu dah bae mah ayat Allah gitu kan ari akal mah manusia sajabah di ayat Allah aya dina akal oke sebahagian ayat Allah mun gedekeun ayat Allah nu mawi jelema mah hirup di alam dunia tong lalajo kana perkawis harian ayat Allah tapi oge sing yakin ayat Allah urang berusaha sing yakin ka Allah ayat Allah lebih besar piraku ke diri kiam urang keur tani
Sing ningalina kana ayat Allah piraku tani urang teu berhasil. Atanapi urang teh janten naon ieu teh. Pada naon ieu teh. Abdi mah pada bangunan Pak. Sok nembok nya. Ayo anak nembok masuk koplok. Di mana-mana. Nya di dalam mana koplok. Leres. Ayo tukang bangunan di bieu. Koplok. Koplok tukang bangunan. Nama ke molohok ke tidaknya koplok. Kok dibere ulane teh. Loh. Jadi naon? Koplok. Koplok. Tapi palagi sadaya, lamun bade ningali kana ayat Allah, itibarku ayeuna seorang pembangunan, punten bisi ayat tukang bangun. Sing lebih itibar deui, sing lebih jadi pelajaran deui. Tapi maka tukang bangunan lamun perhatikeun nya jadi ilmu. Kumaha jadi ilmu nate Bu? Ya, hari tukang temok, lamun bade nemok, kan eta teh aya benang. Tarik gerak kang benang. Bu, tawa ka janji nemok, tarik gerak benang kan gitu. Tok haruskeun ka tukang benang ge bisa hapi. Tarik gerak benang geus ditarik benang. Kakara pasang batu kaluhurna nah geuning ari batu dihandap ari bata di luhur eta teh itibar jelema di kampung Saladah lamun aya anu karawat anu tarareus ulah teu dimanfaatkeun eta teh keur pondasi bener kena si ieu mah bedegongna kabina-bina kan bedegong di terpokasi. Aya di dieu bedegong aya. Bedegong ka masjid. Bedegong kana ngaji. Bedegong kana gotong si eta mah bedegong we angkat ku sarerea keur pondasi. Lawan tarareus mah moal naik atuh. Ieu pan dihadapna teh badung. Kakara naik bata, eta tukang temok deh. Para sembarangan nerapkeun bata jeung batu. Anggar we nuturkeun ben. Ayeuna rek naros ieu ari bola. Benang teh naon atuh? Ari bola leuleus naha heuras. Leuleus. Diheuraskeun? Dileuleuskeun? Naon? Benang. Tapi kan leuleus nurut sok kumaha teulas oge. Abi sok paratikeun penting kan teh. Ye, da ieu mah aya kocap teh abi teh. Mang, naon eta teh mani diiker-iker. Ieu teh ieu aya batu nonyol tadi dari kapol kok. Hayang nuturkeun ben. Jadi eleh kan lulus. Ibu ge eleh kudu leuleus. Bener Bu? Pura-pura. Itu bahannya seperti ini. Makanya paladin salah. Kalau itu sadar pikir ayat. Mata tukang buburu sing yakin bakal ayeuna ku Allah teh dipasihan kakiatan dina buburu terus we ayat Allah. Jadi lamun ningali kana ayat Allah mah semakin besar semakin kuat. Ayat sabarahanya Hadratus Syekh Imam Junaidi teh. Jeung Syekh Hadratus Syekh Imam Junaidi lamun urang ayeuna mikir kana ayat-ayat Allah
tadabur kana ayat-ayat Allah. Syekh Imam Junaidi dina kitab naon Tazkiratul Auliya gitu halaman hiji juz kahiji halaman 400 langkung didinya diterapkan Syekh Imam Junaidi. Jadi umat Islam teh dina memperingati Maulid Nabi itu kudu belajar berpikir saur Syekh Imam Junaidi teh karena 4 macam. Kalau kita berpikir kadinya, ya hikmah Isra wal Mi'raj Nabi itu mau ketebak. Hiji kan dia wasuila ditaros. Iya Syekh Imam Junaidi pakola nyarios. Iya Syekh Imam Junaidi tina perkawis tapakur huwa ari ieu tapakur teh jadi wasuila ani tapakuri pakola huwa tapakur berpikir teh aya 4 kahiji tapakur fil ayati wa ma'rifatuhu wa alamatuhu al-ma'rifah bihadin at-tafakuru fil ayati fil ayati wa ma'rif wa alamatuhu al-ma'rifah. Jadi sok dalam bingung lagi lamun di bawah serius tak sok arees atuh dah. Kumahanya kan ya ari ngaji. Ieu teh mending kene sare mending seuri. Mending sare sok. Mending sare mending seuri. Mungkin lahanan ka. Ai can aya pikasi rieun mah ulah. Jadi nu kahiji tafakur kana ayat Allah saur Syekh Imam Junaidi teh eta teh ngahasilkeun bakal numbuhkeun marifat ka Allah. Hiji kan jadi tafakur kana ayat Allah. Min ayatina innahu lamun tafakur kana ayat-ayat Allah maka bakal numbuhkeun bakal ngahasilkeun eta jalema teh semakin ma'rifat ka Allah, semakin yakin ka Allah, semakin ayeuna deukeut sareng Allah. Ari urang jauh sareng Allah teh caket. Oh, ari sareng Allah teh jauh caket. Para bapak caket sareng Allah. Nya da kudu deukeut. Kumaha lamun teu boga duit. Tah ieu ditanya teh. Lamun teu boga duit manyun cenah. Cek abdi teh keun bae ari manyun mangan ulahna manyunan ka Allah. Bedak pan duit teh diatur usaha. Boga duit diatur ku Allah, keur teu boga duit masih dikaresakeun ku Allah. Ayeuna keur lieur boga duit, teu boga duit, jika boga duit hutang kan kabayar, kan lieur teh. Jeung lieur eta ere ka mana balik narek ka Pangandaran. Reka Cipatujah, reka bioskop, reka mana leujeun teh? Abdi mah butuh salerea tong balik ka mana sareng ka mending iwadi ka saha? Hiji asasi bener, pangreug-reug jeung pangayeuna nenangkeun pikir jeung jiwa mah iwal ka Allah. Ya, abdi erek nyarios secara pribadi.
dulu sin kuring belakang lamun rajab jeung mulut teh loba nu meunang teh ari ayeuna saeutik ayeuna rek nanya ieu ka ahli ekonomi lamun ajengan sok pidato bareto teh loba nu meunang pinu kalender ayeuna saeutik kira-kira rugi naha untung sok rugi naha untung kela ieu teh ka mana ajengan teh bareto masuk loba nu ngondang ayeuna mah teh pati anu ngondangna teh untung naha rugi Ari abdi mah berpikir ya untuk mengobati hal itu tidak perlu rugi. Bade aya nu ngonang, bade teu aya nu ngonang, cicing ieu mah ajengan ieu cicing. Sok jalongan ulah sok cari kate. Ajengan ieu mah nya. Pan tadi urang teh ditawuh kalau mah ubaran usaha. Halo. Walau sagala rupa oge sing yakin yen urang teh bakal ngareuneh pikir jeung hate tenang lantaran aya Gusti naon-naon oge gitu naon-naon oge diatur ku Allah balik deui cek ajengan teh cek kuring atuh da batur nyebutkeun ajengan cek batur teh ajengan ari ayeuna asa minang teh pangi aduh nanti aya ulama aya di nanti pati loba Di naik loba rek saeutik ulah jadi sakit hati kan eta mah urusan saha teh ya ngan urang kudu ngarasa syukur ka Allah geus kolot ieu mah nyaina kieu hitung-hitunganna lamun teh mah Allah rek ngatur kana rezeki ajengan budak nu geus anu pangbadanna geus beres sarjana rumah tangga boga inju 2 tilu ka hiji namukeun sok ade tinggal ieu nu kadua geus sarjana boga budak aya boga inju tilu kadua hiji nu katilu ge geus sarjana geus beres boga pamajikan injuna kakara hiji lahir ayeuna nu bungsu beureun cek Allah teh atuh wajar nu moal teh sadar we bungsu naon sababna geus terus ngarieuh atuh kada teh diatur ku Allah nu masuk koyo mumpung we ayeuna mah kali istirahat ajengan loba dikir loba tahajud loba salat loba ibadah loba kalan nu mawi aya nu dua kilo oke alhamdulillah we alhamdulillah tah ibu mah ipok nanti ngupahan cenah ka ajengan geus puguh ieu teh ngupahan sorangan aduh ayeuna balik ka urang ari pangaosan sadayana cik lamun teh mah asal tina sehat berobot ka ditu, berobot ka dieu, naik motor, ciringkil ka ditu, ciringkil ka dieu, nah ari petem berat teh, gering. capek teuing. Punten erek kumaha ta urang teh, teu kudu jazu arab. Nuhun cek urang teh Gusti hitung-hitung istirahat. Mending sakedap, mending lami. Di waktu atuh kualok. Aita nepi makan waktu nasehat gering teh. Tak ajengan teh kudu nepi ka dinya. Ulah eleh ku akhirna masyarakat. Ayeuna masyarakat didoktrin ku sim kuring. Awas lamun aya sesuatu titipan Allah amanat Allah sesuai jeung kahayang urang kali-kali urang ayeuna merengu banget mun ayeuna gerika karasa poe hoyong buru-buru catet lain tembe Gusti
rek wilasakeun ge ngan abdi mah titip ka Gusti abdi ulah poho ka Gusti lantaran geuring ieu ge dielingan ku Gusti tapi kan anu kaperhatikeun ku sim kuring ieu mah geuring teh kalaka salat henteu pancena geuring atuh kapan geuring teh rupa-rupa atuh jeung salat di dibere ku Allah teh rupa-rupa atuh teu pisanan tuh mandi atuh ayeuna cenah teh kawarat tuh ka jaman oge kapan aya minantu aya anak geroan jang ka dieu apa hayang wudu aduh sok beyeng kainya ka WC cenah wudu mah teu bisa wudu abdi mah nu dipika melang teh keur mah diingetan ku Allah ieu teh dielingan ku Allah da peristiwa teh kajadian naon bae oge teh tadi ge muji kana kaimanan eta kuat urusan masalah percepat mah perlambat itu mau urusan Allah nah geuning ajaran kikituan pan ngarasa leuwih teh satahu necan cageun mah dan ge geus nepi makana waktuna mana bisa tahun betul engkang teu nanyakeun mah bisa rasa tuh kasih ibu mah ditinggalkeun teh nya nyaho cek ngomong teh mata tak kami deh upami urang hoyong hirup tenang punten mending tenang mending senang ai jelema senang kira-kira tenang moal kali orang geuningan eta kali amal lu mere tenang mah lain jelema biar diwalar ku pala hadirin senang kan kubur tenang mata bahasa guru hikmah mah cingkuring teh kieu ya mewah mah lain ku megah widai mewah hirup lain ku megah tapi ku barokah oh mewah lain ku megah ari mewah jeung megah benten bisi masih kene naon kitu remeng-remeng kela-kela mewah megah mewah mah lain ku megah tapi ku barokah mewah jelema can ku megah ai temenan mah ai megah wah megah megah sawah boga warung boga imah boga pamajikan megah segala boga gitu tah mewah hidup macam guru hikmah jeung kuring da lain ku megah ku barokah ari barokah jundun khofiyun min junudillah eta apa nya kan urang mah kukuh we barokah teh macam barokah teh nyampe nya cewek anjing mah si malam teuing kumaha teh apa we nu saleutik teh geuningan loba nyesa geuning saleutik eta cenah barokah teh loba nyesa saleutik eta mah teh kurang salah dah ari teh kurang Arab mah jundun khofiyun min junudillah itu barokah jadi junud teh prajurit min junudillah jundun khofiyun prajurit khofiyun anu teu katingali min junudillah datangna di Allah prajurit teu katingali prajurit teh kana harta urang urek dibarokahan ku Allah teh eta haratana teh ngarina we sadeutik loba oge teu nah gitu teu boga teu
Teboga ceriwe tenang nih bari eta jelema teh ku ayana harata nu dibarokahan nu dicekel kurang Allah na teu matak leuweung kana ngaji teu matak leureunaan kana salat terus jadi aya nu dituang kurang barokah mah ngadorong kana hatena teh hayang we kana hade teh tah lamun geus mung kana hade kana ibadah komo geus leungit amisna tah didinya adab Allah guru hikmah mah kieu bahasana teh jelema nu keur disiksa ku Allah mah geus mumbul ibadah lain dipet-petan gitu bukan disiksa gitu aku halus di pohon anu disiksa ku Allah mah eta jelema teh geus salatmu geus ngajimu eta teh disiksa ku Allah itu kan karena urusan akhirat teh geus males we mata dicabut ngeunaan amisna ibadah teh ku Allah baik we rasana teh gitu aya teh disiksa kan bisi ayeuna rek nanyakeun ciri jelema nu disiksa ku Allah jelema lamun geus dicabut amisna ibadah salat geus teu karasa amisna ngaji geus teu karasa amisna nyapan ari urang ngarasakeun amis mah kan hampura abdi rek ngarasakeun pan urang teh lamun dahar ngarasa ngeunah mah sok aya murid da ngarasa ngeunah dahar teh abdi sabobogo teh kajen teh batur teh kapakiran talan-talan dahar teh geuneuh sai mah inget aduh pamajikan mana teh canda salaki mana teh canda mama tong lieu kan keureugeun atuh kana keureugeun masuk tambahan ayeuna rek nanya ieu rek naros ieu nanya teh naros ieu ari uhan dina salat aya amisna ngeunahna salat aya Ya. kosong nambahan tara Nambahan. serius itu ya Salat sunat nambahanna. anu karasa kurang ulah jadi puluh nuhun Gusti diberenya ho abi teh piringgannya Gusti asup ka masjid teh mun kawas daya ka salata kekerpokan mun keur ngaji naon teh hayang buru-buru balik nu penting mah geus menang awas geus menang awas mah balik we kajen teh ngadengeun ajengan oge mineng ajengan mah digede loba si goblok disiksa Allah mun ayeuna dibere ku Allah teu dibere ku Allah manisna enakna di majelis taklim teu dibere enak dina ibadah keur salat berzawaah teu dipasihan rawat teu semangat we komo mun dibere geuning aduh dibere geuning asa disebut tadi dibere gering mah dibere gering dibere riwo sibuk kemana jenazah teu katingali eta mah sibuk dikir jadi ciri adab Allah teh geus teu dibere manis dina ibadah ayeuna dibere sibuk akan sibuk terus we ngitung rupiah duit nu dihitung dibakieun nu dihitung teh sawah sakieu tuluy ayeuna tina dagang terus we gitu ya ngosin koko hubungan di dia oke
sing jadu lamun naik datang tersibuk daripada datang kalah ngahulang nah ada nak gitu dari adan teh cager mah di mana-mana ge sok digenggeureukeun cek abi ge lamun jelema hayang ngalut ka masjid tong bener adan ada jago lamun teu datang ka masjid ngarang-ngarang ngarenaheun mah nyaya makan we daya mah jujur abdi mangga diajar hayang ngeunah. Nah lamun dileungitkeun ku Allah ngeunahna sarua jeung. Punten ari pangaosan upami tuang ieu teu raos tuang itu teu raos eta teh henteu da ger ayeuna kana salat sholat dengarna baca Quran dengarna eta cicing di majelis kalian ge ngadengikeun ajengan dengarna eta teh naon ring naon geuti-leungitkeun lamun geuti-leungitkeun rasa eta teh garing mun imam begitu astagfirullahaladzim wali daya di teang aduh walidu muslimin al-mu'minin Allah ya gitu teu para nu iman abi mah iman ulah sok kapang ulah sok sugesti ku makmum pedah areueuh duikeun wiridan mah dari teu makmum keur sorangan nya atuh da hari areueuh marek nanaon cenah atuh kita tarik-tarik deui orangan we kieu kitu li tapi abi mata taroskeun kamu mengimam anak aja itu, rek ayah rek doa ge. A'udzu bi kalimatillahi tammati ya min syarri ma khalaq astagfirullahaladzim. Aman ada apa karo? Bacaan sepion. Ayo kamaran Jangan tadi ya, elmuna nama kini kirangkan. Da urang balik ke akhirat dikakubur, teu pak. Da sorangan. Mata kabeh amal mah balik ka saha? Wah, kapan di ilmu eta lamun teu diajar tapapun kana ayat Allah luar biasa. Allah ngabukakeun pantohan panto rasa pikeun ayeuna ngahontar anu ieu. Hayang jongjon urang dina ibadah hayang karasa amisna, apa boleh ka dinya? Gusti abdi. Ku Gusti hirup dihirupkeun ku Gusti. Maot dimawatan ku Gusti. Ayeuna sehat disehatkeun ku Gusti. Abdi teh apal isu pageto rek gerimpek teh teuing ari geus teu kedak Gusti. Abdi mah ngakukur ayeuna erek tamakkur we ngangdat Gusti. Wah. Siapa teh? Eta teh dat kuring. Ilaha sifat kuring. Ilahna asma kuring, Allahna af'al kuring. Dina la ilaha illallah. Lana dat kuring eueuh teh. Ilahna sifat urang eueuh teh. Ilahna ngaran kuring eueuh teh. Allah, illallah, Allah karena pada maran kuring budaya ke saja bakal ajengan geuningan nepi tadinya ngaji teh jiga babari tapi hese atuh urang babarengan teh punten wios berdiri wios ya ieu teh berdiri ieu teh horizontal vertikal kieu tuh tingali sadayana ka dieu tenang raka urang ningali rajam ka dieu cenah kudu diagehan terlahat urang pikeun ka jam 11 ieu jam 11 eta teh hirup hirup ieu mati-mati nyempo jam dengan alae ya hirup nanti kunaon jam teh batu opsi palo ya kin kuring berdiri ya ieu teh vertikal lurus ka Allah
mun dina Isra Mi'raj Nabi mah ieu teh bagian vertikalna mi'rajna sok sing tengah kasep teu euy teh Sip. mingkol wae ge nah vertikalna ari horizontalna mah urang sok leumpang cin kuring ge di ditu teh leumpang ada horizontalna tah dilempangkeun tah ku Allah ayeuna berdiri cek cin kuring punten la dan kuring la kada kuring teh ilahana sifat kuring ade ilahna asma kuring pan kuring teh urang teh gaduh nami aya nami roh aya aya ona aya aya apa aya main manyo aya Udin aya Ya. hayat aya Ya. eueuhkeun ngaran urang kakara Allah teh pada melan urang ieu kitu di dieu ayeuna abdi kapakamu Allah ngadamu Allah nu ieu kereka pangeran dan kadang kalau ke mana rupa-rupa mata kusimpul itu diculuin juga rupa-rupa antep pe sayang edan geus lamun geus ayeuna ngaku kana la ilaha illallah teu aya dat kuring teu aya sifat kuring teu aya ngaran kuring pada melan kuring kitu aya eta sadayana hanyalah milikmu ya Allah. Untuk Allah bukan. Allah menyuruh sholat kan tidak pernah sholat Allah. Kadang harulang gini. Kenapa Allah memerintahkan sholat tapi Allah pun tidak sholat? Kan sholat membuat orang lain ke Allah. Jadi Allah manita mungkul objek Allah teh sholat eta laksanakeun lantaran keur ente keur anjeun sholat teh Allah mah teu butuhkeun teh jelema anu teu butuhkeun mah wadaekeun sholat maka jelema anu geus tara sholat eta jelema geus beunghar teu butuhkeun berarti Tawriw, ayakan kena batul sholat yang enggak apa, gitu betul. Tangan dalam ke di sholat kan. Oh, ayeuna akan lamun tara sholat ya. Tuluy ayeuna akan maot tong di sholatan, palingkeun. Meh lieureun malaikat. Kira-kira dong apa majikan? Laki maot jadi sholatan tuh. Kurang salada palingkeun eta walungan ridho mah. Pamajikan geus teu ridho. Ayeuna pamajikan meninggal dunia salat tara teu kurang teh antep nu kieu mah. Itu udah kembali sadayana yakin abdi manu hadir di dieu butuh ku Allah. Tapi karena kekayaan Allah, kebenaran Allah, maka Allah bertindak sarolat. Ngan eta sholat lain keur kaula keur anjeun ayeuna punten bu bedana ieu mah lamun abdi punten kan punten pangemokeun terus pangemokeun akan nembok di kita ku abdi eta nembok nyeun imah nyeun bangunan bersaha eta nah kan itu akan mengantuk di kita hukum kan dibayar tak 150 pur pemikiran rokok jadi pur bayar 150 kersaha eta teh bangunan teh kersaha lain kan abdi nu nikah tuh kurang mah kitu ka jelema panawa wanita sholat teh butuh tah maksudnya ya teh lamun geus kahabeut mah geus ngaji hadir kabeh di pengajian di dieu keur saha dari keur Allah kabeh ge keur
pada lama sadaya lagi balik ka saha Urang. matak anu manfaat balik ka Allah teh jual pagawean urang ngan urusan diterima jeung teu ku Allah urang teu apa ngan sing bisa we pikaresepeun Allah salat sing papantes ku urang pada nama Gusti tersepeun kalau make gamis kudu ajengan wae make gamis mah Allah jeung sepeda ai make sorban jeung gamis mah komo anu serba pararuti mere semangat kan Aduh ieu mah make kaos belum kalapatan naik tinju beureun cek awas teh Gusti ieu urang salada pakuring di kaki Harganya harapan dah maha suci Allah make kaos oblong hari karena pernikahan resepsi betul Dibalik. menikah alus-alus di keroplok nanti mikir cing era tuh usaha belum bawa aja ya kan habis semua Bandung tuh kami ngomong di kaos oblong tuh cuma dari kali mau berayot na wae kemana-mana nyati yang make gitu sakali deui lalapkeun kainnya sok lalapkeun kana pikiran lah daturan ilaha sifat urang aya urang teh kadu sifat kadu di sifat naon anu tara loba Cepat pan. halis sifat ilaha teh punten abdi bade memasyarakatkan eta margi ieu teh konteks nama urang teh tetep bahwa Islam Al-Ghazali teh harus benar-benar melihat ayat kebesaran maka kita didoktrin hari ini supaya semuanya pandai lazim berdekatan sarta dan kurang sifat kurang ilaha asma urang yang sopyan tadi di kamu pinjam tentu saya nama simpuling karena yang sopyan bah uyan oh bah uyan naon hiji geus di abah geus itu lah tah ngaran uyan teh ngaran ieu teh daya no ke urang no wah no padahal urang sapope teu aya kajaba Allah gaduh matak teu boga tapak simpuling ayeuna ngajak teh simpuling tinggal dua heula abdi teh gaduh apa atuh nyarita ge dicantak ge Gusti kan ayeuna rek ngajak kita alas kitu teh kana ayeuna teh kahati kitu teh nah Gusti pada masih hati itu hidayah mua ka urang dieu abdi teh gaduh tapak hanya tapak Allah la ilaha illallah karim atul tadi dijieukki ye ayeuna abdi tapat damel Allah iye abdi bersih teh Pak lamun tiasa kitu teh ilmu anu tadi jadi tafakur fil ayati wa alamatuhu al-ma'rifah masih kini aya waktu dua watafakuru fil alaki tafakur karena pemberian Allah
Wa alamatuhu al-mahabbah. Lamun urang mikir kana pemberian saha Allah, maka bakal menimbulkan ka eta jalema teh cinta ka Allah. Punten salaki masihan ayeuna kabojok uwi didamel mah tadieu mah aya naon Pak? Alhamdulillah uwi usaha teh aya hasilna dipasihan usaha kudu jadi caroge ceuk bodoh teh Bapak nuhun padina hate teh nambah sayang nambah kecintaan teh alhamdulillah dipaok we ku batur salakina teh loba aya nama loba naon teh lakor ayeuna mah tak kabeh rada hariwang loba jana teh ieu teh salah keur dipika gemes ku urang keur dipika rindu dipika cinta kalah dicopot ku batur sok ngamuk moal da urang mah boro-boro salaki dipika cinta teu dipika cinta oge dipaok batur mah alhamdulillah. Urang belajar kan sing tapakur sing berpikir oh ya pemberian ti saha usaha banting tulang ti isuk-isuk nepikeun ka pasosore atawa usaha ieu usaha itu diberi alhamdulillah. Da urang lamun belajar bersyukur dari kecil nya atuh dibere gede teh leuwih agoh eta teh. Dek kudu jadi bojo teh. Bapak punten bade naros pe ieu mah pante teh wengi Jumaah. Bisi ieu mah Bapak gaduh maksad abi bade masihan. Cek salaki na iraha salaki urang eli majikan urang eli sinarieun pantes kabeuli mah geus kabeuli pamajikan mah eta teh sok kitu ka tarakur dipenta hideung nawahar da geus karolot ieu mah tu pirakunya geus ieu teh ditempo ku simkuring teh geus karolot ieu teh mah hadir teh keur macet simkuring teh ngaji ieu mah ngan di mana-mana sanajan bade lalaki ngan geus karolot loba anu geus nyarari huntu nyarari cangking nyarari tuur matak eta ngajina teh kararieu we musarila dudu anu nyalang punya kan mana ke sagala karasa da kuring mah teu nyarek masih ngedeng ge kali kok teh teuing dah hiji anu daradag mah ayeuna ku abdi ditingali da ieu teh eueuh 20 tahun geus karolot ieu karek-karek Bukan mau urang teh areling nanti kalau teh tereh naon? Geus kaholot. Tuh anu loba di masjid punten. Lamun tos salat wiridan teh panongkeun. Panu banget teh nu geus kaholot. Nya. Aku naon atuh teuing kenapa? Kan bae didoakeun nya sing marawat husnul khotimah. Duanya nuka tilu watapat guru biwa dilahi wa alamatuhu arroja'u tafakur kana janji Allah kumaha hasilna tina mikir janji Allah teh arroja jadi bakal penuh dengan harapan wa'adallahi
ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihat. Walahum min ya Allah ya Allah. Tinggalin dina surat Al-Fatihah. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ujung surat Al-Fatihah. Itu janji Allah. Jelema nu iman dibuktikan ku perbuatan. Sabab al iman laisa bitaman wala bitahal walakin al iman ma waqara fil qalbi wa sa'atahul amal. Iman bukan tamani, bukan tahali. Tamani ngan ukur kahayang, iman bukan. Tahali sebatas hiasan saja bukan. Walakin al-iman mawaqara fil qalbi wa sa'atabul amal. Muktasdin kepada malan. Janji Allah di Al-Qur'an. Iman dibuktikan kepada malan minhum maghfiratan. Di cek Allah rek dihampura dosa. Aduh. Wa ajron azimah. Dua rek diberi pahala anu harap ku Allah. Iya teh bakal menang murah dan jauh. Jalema ngariung ngumpulun di majelis salim komo keur takliman wa tadiman ka Kangjeng Nabi memperingati perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Mana ini pangampura Allah. Ngajaga lamun geus meunang pangampura ti Allah, balik ka rumah masing-masing ulah nyieun picarekeun deui. Jaga, bar, ieu teh geus disucikeun ku Allah. Pan anu disucikeun ku Allah teh ieu ka pangajian ge disucikeun ku Allah balikna teh. Jaga, nu kadua geuring takbiratus sayiat, nu geuring teh bakal diampura teh dosa teh. Mata kudu harayang geuring teh. Anu kadua nih atur darajati. Lu geringnya bakal diangkat derajatna ku Allah. Kata kudu harayang anu teh. Janji Allah ngan ieu hampura aya hiji hikayat. Ieu hikayat teh sangat menarik luar biasa. Ieu lalaki ieu awewe, ayo lalaki mah itu pagawean dengan usaha ini galami, dia mengadukur kal artos pagawean nanti, tapi sholat lah, ketinggalan, kita tak cara ketinggalan, non pagawean tu galami, lagunya kumpul dunia, lamun ayah ke anu nyuhun tentang korek, kita mah ini tu nih, segala boga, ada dalam mata, tak ia lalaki kan dikisahkan dia. Anu hiji deui mah awewe ieu mah. Alah ieu mah awewe mah bucina cina. Teu imah rek lumpuh, teu boga nganaon, tapi teu napa gawean ieu awewe teh. Abdas we tahajud ibadah. Eleh lamun dibandingkeun mah. Punten singkat carita ari nu lalaki ka surga awewe kalah kan ditawarkeun. Nah kunaon Gusti abdi teh kapan kana wudu dawang kana ibadah samitra tugikeun ka nah beut asup ka neraka. Ieu cek Allah. Bedakeun ku anjeun malaikat bisi hayang apa awewe pangna tukang dawang wudu ibadah asup ka neraka. Fungsi teu waktu rek wudu dina wadah eta cai eueuh wadah jeung cai nah awewe ngageremet dina hate. Jadi ladang ngageremet hate teu geuning sok aya ngageremet ih. Eta teh ludes amat teh. Itu makanya teh abdi teh lamun tos ngaji leungit cenah teh perang ngageremet.
Pansok ayah terus ngaji. Ayah maaf, ngaji edik aku balik dionan balik. Oh, masalah di India. Oh, balik ceritakan tekan agama gitu ya. Balik nyeker, senang. Aja nganu aing ngantereun mah matakir abi aduh Gusti geuning si hayang ikhlasin juga teh deui catat eta ku Allah pada ngageremat rudet rungcing rek kudu Allah eta cai. Nah kalakan diasupkeun ka harang aya deui kisah ieu mah Abu Hasyim mah para hadirin sadaya anjeunna 20 tahun teureun-eureun ibadah ka Allah, tahajudna getol, keur ieu mah nya. Keur pilihan urang kada kumaha sikap urang da urang kumaha di zaman dulu oge aya nu garakol ibadah tapi nasibna teh goreng malah ka neraka. Abu Hasyim ketika anjeunna 20 tahun ibadah pas begitu rek tahajud wudu eta digigireun aya malaikat mungkin eta Abu Hasyim punten ieu teh saha teh ya kuring malaikat kemudian Abu Hasyim teh bunga kadatangan ku saha ada saha atuh didatangan ku malaikat urang teh tahajud jeung Abu Hasyim teh panuhun anu kasuhun alhamdulillah rugi eta nu dikelek naon buku ieu buku catatan ahli surga kemudian deui cek anjeunna alhamdulillah malaikat nyangat kitab buku anu sakitu kandelna nyebatkeun ieu teh catatan ahli surga atuh abdi ge aya dina eta catatan teh cek hate rangke da geus optimis bakal ayeuna janten naon punten abdi kada panasaran hoyong terang paningalikeun nami abdi Abu Hasyim dibuka ku malaikat teh buku nu sok itu kandeleuna teh da teu aya dua kalimat ngahulang Abu Hasyim teh debat teu aya teh pola cenah kalangkung cing buka deui atuh dibuka deui ku malaikat dugi ka 3 kali teu aya nami Abu Hasyim nah pingsan hidup ngalenger bayangkeun ahli pengajian sarerea geus optimis bukan ibadah geus dijanjikeun ku Allah ahli surga hari-hari teu aya janji eta mah asli mah begitu gugah eta Abu Hasyim naroskeun deui cobi malaikat aya naon ieu teh bet nami abdi teh teu aya ditaroskeun ka Gusti Allah ngawalar bener anjeun teh ahli ibadah tahajudna tarakatina taraka kantun nepi ka ibadah ritualna dugi ka ibadah ayeuna naon horizontalna ge taraka kantun ngan anjeun teh pernah deui anjeun jongjon teuing ibadah ka kaula tatangga gering teu dilono sakitu nu kadua tatangga loba nu teu dalalahan ketinggal dia sakitu panyawatna habluminana mata subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram kudu ngamahasucikeun ka Allah teh asrona horizontalna habluminana simple asrona di masjid di masjid hartina urang teh kudu bener daerah imah ka masjid tuluy di masjid di ka imah era lamun teras ka Sidratul Muntaha vertikana menemui Allah
aya tugas anu spesialis moal tiasa diwakilkeun ka malaikat Jibril. Nah tiasa ieu mah. Da salat mah mung hiji-hiji eunah komunikasi antara saha Kanjeng Nabi sabar malaikat mundur. Jeung malaikat Jibril, hapunten ya Rasul abdi moal tiasa ngiri. Tos abdi mah dugikeun ka dieu. Kan kitu lin? Mangga da ieu mah utusan ti Allah langsung henteu pia-pia henteu panjakat mah ngalangkungan malaikat Jibril. Kuasa ngalangkungan malaikat sedangkan ieu salat teu ngalangkungan malah langsung. Keistimewaan anak sholat teh kitu. Setelah saur Allah teh kumaha? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cek Nabi teh kela Gusti, geuning eta mah salam kasalamatan teh kanggo abdi, ari umat saladah kumaha? Ari umat abdi nu aya di saladah kumaha Gusti? Tenang, kabeh bakal cek Nabi teh disalametkeun lewat baginda Nabi. Kumaha cek? Assalamu alaina wa ala ibadillahi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina in Allahumma inni a'udzu bika wa min adabin nar wa min fitnatil masyihid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.